tanya inna darat ilaiha sarqa. Nomor keduana tugas istri teh wa in amartaha patoaka, di mana dipiwarang ku caroge nurut. Tugas istri matak Rasul mah nyontokeun di mana-mana salaki urang aya kahayang sok saldankeun luhur otak wajib ngalayananana. Lamun ayeuna mah motor mana piraku deui nya buru-buru balik teu kuat. Saking kuwajib-wajibna kitu tah. Nya, tapi lamun dipiwarang tawil nanya ka aceuk yang ibi ari pangnyeuseuhkeun keur salaki, pangnyangukeun keur salaki wajib teu? Jawabna si tarik, pada ulah aya salaki urang dihareupeun kade. Wajib teu? Teu wajib. Nyangu lain kewajiban eceuk. Nyeuseuk lain kewajiban eceuk. Kewajiban saha? Lah awewe mah nyaho di paraban sih kaseueuh pan tadi ge. Eta mah sangu narek menang ngejo manehna sabodo menang meuli sabodo. Awewe mati di bedak we jeung ngadangka. Nya. Bapak-bapak bingung, buat tinggi sukan mah daan euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhsha 'alal ibadi a'malahum harfan in wa'ada wa in asa 'abduhu tazawaza wa 'afa. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Amma ba'du, amma harfu syartin daiman wa tafsilan goliban la ay amakamah mayaku min syai'in wafa. Faqala Syekh Ibnu Malik fil khulasah, amma kamah mayaku min syai'in wafa litilwi tilwiha ujiban ulifa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ata li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid taribas yadaka. Faqala aidan la tazul qaddamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in, an umrihi fi ma'abna wa an jismihi fi ma'ablah wa an ilmihi fi ma'amila bih wa an malihi min aina maktasabahu anfaqah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah lana amin sudurana amin wa yassir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisanina amin yafqahu qawlana amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an amin wa bayyin wujuhana bibarakatil Qur'an amin wa najina minan nar bikaromatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an amin ya Allah ya rabbal alamin.
Puja pujilan syukur urang payunkeun ka Zat Ilahi Robbi Allahu Ghafur anu mana mantena farantos ngairodah ka urang sadayana dina wangki dieu tiasa kempal ngariung dina ieu mahfalah barokah monggo Allah dina acara pangajian walimatul urus wireh salah sawios putra Soebul Maksad parantos didahupkeun kuasa kituna mudah-mudahan ku ngariungna urang dina ieu tempat masih ngajantenkeun wasilah cukang lantaran ka urang sadayana kenging hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala malah mandar urang sadayana kenging kabagjaan dunya rauh akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Dijaidahan ku salawat miwah salam pamugi dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayunkeun ku pribados kareng-rengan Soebul Maksad anu gaduh alfukah nanya Bapak Mulyono kalih Ibu Mulyani teu hilap oge panganten sakalih Kang Dodi sareng Neng Tiara anu ku pribados dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Ka para guru pribados, para alim ulama, kiai ustad duikeun ka santrina. Teu hilap tokoh masyarakat duikeun ka tokroh-tokrohna. Aparatur pemerintahan ti atasan duikeun ka bawahanana. Malihan bilih hadir kana ieu tempat BPD MUI Karang Taruna sareng sajabina sami anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Pamuda pamudi lan pareman-paremana oge malahan bisi aya aki-aki nini aya pamuda aya parawan second eta ku aya wae nya ungar lumur teh kum wae kasadayana sami anu ku pribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Mudah-mudahan ku hadirna kana tempat ngajanterkeun wasilah cukang lantaran ka urang sareng di alam-alam hariwang alam masyar namina dikempelkeun deui bari ayeuna kasalamatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana alhamdulillah tali asih anu kungsi pasini kiwari ngabukti jadi ngahiji rambat cinta pamengkeut ranggeui kadeuleuh natrat dina gurat duriat ayeuna baris kalampah nyuk curug galur sunah rasul mapai lacakna para anbiya janji kamari baris dipungkas ku jatuk raminya parantos didahupkeun salah sawios putra Soebul Maksad anu wastana Neng Tiara Kakang Dodi anu parantos kasakseni kurang sadayana nikahna sababaraha waktos kapengker nyaeta tempatna di kampung Cisempil desa Nyelempet kecamatan Legok Hangseur daerah subur makmur gemah ripah loh jinawi subur ku tutuwuhan beunghar ku peplakan subur ku jujukutan beunghar ku kacang-kacangan nya di dieu katelahna di dieu teh kampung naon tadi teh Haur Seah kalebetna kecamatan Tangeung. Mudah-mudahan ieu panganten sakali dina geuning rumah tanggana masing runtut raut sauyunan kacai jadi salawi kadarat jadi salogak paribasana kacai sing getol manik kadarat masing getol mat sing getol salat cekolot breto mah sing nepikeun ka patrok paket rok itu jodona teh uing marada kurang satuju karena peribahasa eta teh sok sieun ngora keneh kejijeng teh setruk geus ane merenya rumah tanggana sing apanyang apunjung eueuh deui anu bisa megatkeun jodona lintang ti ajalna amin. Palias loba codekah palias terus nalutus sakajang jalan catur ngembat babayan carita kiwari kantun mulyana kiwari kantun senangna kiwari ayeuna hiliwirna bayu pawana dina sumirata sang juwangkara hirup ulah papangi jeung papanggi anu mata hese oge sorok anu mata kagok S2 berlayar tarik jangkar buat ngambah sakara kamuliaan paparin ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Jungjing kuning kelorwana simut cari cangkas hejo kebal ngari-ngiri kanana
mun jungjing teu penil mun pinang saraka kemang mun ngenge sekar manjere bagja kumanjangan nu balaya dina rumah tangga ngan samemeh rek nulikeun ieu ka pangajian rek peupeujeuh heula ieu ka Kang Dodi di mana hidup ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala beak sono pangabogoh koredas kanya ahli dis ka ICCF kaheman poma eta ning tiara teh ulah dipahala komo nepikeun ka potong tulang totos kulit cek paribasana sabab pidana ka dituna leuwih hade pasrahkeun dewe ka indung bapana kecuali meureunnan potong tulang ti kudratna totos kulit oge paduli teuing aya ku parantina masukkeun ka bareuh beuteungna atoh he meureun aya nya palawargi sadayana geus lah bubuka mah tong lila teuing da ngaji deukeut panganten mah sok nyawaeun lila teuing teh sakitu cukup bubuka mah nya gubrak ayeuna urang kana pangajianana urang sebagai mustamiin dina nu halirna ieu tempat kewajiban urang aya keur panganten urang doakeun ieu panganten ku tilu perkara hiji urang doakeun ieu panganten teh masing badag masing naon cenah masing badag kaduana urang doakeun ieu panganten teh masing panjang nya badagnya panjang nu katiluna urang doakeun ieu panganten teh masing kuat nya badag nya panjang nya kuat cukup sakitu ge nya eta badag naonna badag rezekina da geuning karasa kurang sadayana nu tos lalami nikah nu di dahar teh lain cinta kejo heuh mutak urang doakeun ieu panganten masing raweuh beuweungeun masing ramai alaeun jauh balai parak rezekina amin tuh masing badag anu kaduana urang doakeun ieu panganten teh masing naon mimiti teh badag kaduana panjang hiji badag dua panjang naonna panjang jodona panjang kanyaahna panjang cintana naon sababna pan ngayakeun kikieuan teh make modal ulah nepikeun ka jodona saumur jagong cek kolot breto mah geuninganna nya sing apanya apunyung we teh aya perkara nu ngabatalkeun jodona teh aya perkara anu matak misahkeun jodona lintang ti ajalna amin kitu nah samaruh kumaha kikieuan teh tah ieu son sabarahaeun ya mahal ya teh nya modal can meureunnan tadi keur poe iraha nikahna teh tos lami tadi tuh kan eta modal deui nya can bieu di dahar kuing di jero tuh ya. Wah, kadaharan ngeunah hungkul ngahaja bieu teh saeutik di dahar teh bisi bahan keuneun ceuk teh. Gitu. Heuh modal ya teh. Tayo naon gerantuy-rantuy gitu. Wah, nyeun tulisanna ge can eta lampu ning repray gitu. Modal ya teh gede. Ya. Can tadi ketua MUI tah. Nu korina sabarahaeun tadi bayarna ge. Nya lamun ayeuna nu korina 1 juta ge geus sabarahaeun tah. Cacakan nu kori tang 1 juta. Teu uing mah teu nyebut kitu teu. Eta mah pal hadirin nuluykeun. Nya mahalnya. Mahal metak di tempat nu kieu mah disebut ge pangaosan. Ai pangaosan mahal teu? Mahal metak kudu gede. Ya. Anu datang ka dieu teh jelema-jelema anu berharga pangaosan. Loba dulur urang nu ngaku iman, nu ngaku Islam nyahoun penting ieu aya pengajian tapi teu mampu ngalengkahkeun cokorna kana ieu tempat naon sababna? Sabab nu datang kana ieu tempat mah mahal. Ta urang teh datang kana ieu tempat teh jalma-jalma anu manahal hungkul heueuh. Kitu bisi pajarkeun mau balik murah deh kah. Dua tanya nu katiluna urang doakeun ieu panganten teh masing kuat nya badag nya panjang nya kuat naonna kuat mayunan ujianana
sabab karasa kurang nu geus lila nikah loba ujian teh. Bungkus hulu bisa jadi masalah di rumah tangga, dengan kejo bisa jadi masalah di rumah tangga, ganjal bujur bisa jadi masalah di rumah tangga. Tong aneh geus rumah tangga mah tatangga ganti motor knalpot naik karena hulu urang ngebul sirah urang. Gitu deh. Tatangga meuli TV badag ari urang leutik ngagangsing ka salaki teh tinggal di TV urang mah leutik lala jauh Persib ge out wae. Teu leutik TV-na sakali najong out sakali najong out. Nya, loba masalahna. Matak doakeun ya panganten masing kuat mayunan ujianana sabab hirup di dunia mah moal leupas tina ujian. Jigana senangnya kabeh ge diuji jelema mah. Aya nu diuji teh ku karesepna. Soleh pamajikanana soleh, anakna salakina ngan nguseup jeung nguseup. Aya gitu aya. Ujian cek wing oge. Nya. Toh ustad uing mah tarang nguseup. Heuh ngan eta nyaho manuk wae. Tuh ujian eta ge. Ya loba ujian teh nya. Eta rek tolab bajar ketek heula naon Persib nalin ujian eta teh. Ya cek uing ge loba ujianna nya. Matak urang doakeun, terutama urang we ngadoakeun urang masing-masing sing kuat dina mayunan ujian. Kabeh bakal diuji. Leres. Naon sababna kejo bakal diuji? Sabab ngaranna ge jelema. Ari jelema teh hartina merejel tina liang emak. Dalamun tina liang bapa mah jelepak. Matak urang disebut ai jelema teh merjal tina liang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jawab atuh ceuk. Sora di alus-alus yang ngejawabna. Sing hade atuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Saur Allah na Al-Qur'an, ketika orang dilahirkan ke alam dunia keluar tina jero beteng indung urang la ta'lamuna syai'a, urang teh teu nyahona naon. Teu inget naon, aya nu inget. Sugan begitu bro, inget urang mah. Henteu nya. Urang lahir poe Rebo, urang lahir poe Sabtu, tanggal sakitu ukur beja. Leres teh. Metak paingan dina Al-Qur'an jelema disebut Anas. Ari Anas teh hartina makhluk sosial. Ari makhluk sosial teh makhluk anu butuh ku batur. Di mana urang butuh ku batur, maka kuncina urang kudu alus ka batur. Butuh ku batur. Butuh ku batur. Butuh. Saha gitu butuh ku batur? Kabeh ke butuh. Umpamana Pak Mulyono, Pak Airudin, Bung Har luar biasa, butuh teu ku batur. Butuh. Nya. Lega sawah. Butuh ku cai. Narek kumaha nyawahna eueuh cai. Beukanya euy. Rek nyieun imah butuh ku tukangna, butuh ku tukang ngaduk heueuh. Resep. Akang resep sambal awawena, geus sambal tarasi. Eta tarasi ti Cirebon hayang nepi kana coet akang teh ngabutuhkeun sababaraha batur. Uing hayang make pakaian model kieu ieu tinggal pakaian halus dipake ku kasep tempo. Lain meuni jiga teu ridho uing nyebut kasep kunaon teh. Hayang nepi kana awak sorangan teh ngabutuhkeun sababaraha batur. Butuh ku pabrikna, butuh ku tukang ngaputna, heuh. Butuh kudu ngajualna. Lah, nepi kana awak uing pantes teh tempona ge. Nya, pantes teh. Aduh, pantes. Nya. Kitu kena tong dibeja-beja pamerena mah. Bahkan orang lahir aya dina ieu tempat, ieu teh syariatna
ladang batur. Gubrak kalam dunia syariatna urang hirup teh disalametkeun ku batur. Nya, ngaran urang pamere ti batur. Gelar urang pamere ti jawab si tarik kompak. Gelar urang pamere ti batur. Mimiti urang mani dimandian ku batur, mimiti urang dahar dihuapan ku batur, mimiti urang baju di bajuan ku. Tah kadaharan lolobana ti batur di mana gering di longoku, di mana maot oke di ruangku ku taneuh Kang. Gusti maot di ruang ku batur cenah. Jadi batur ditumpuk-tumpuknya di luhur. Di ruang mah ku taneuh. Gitu. Tak tong ngalamun ngaji jeung uing mah. Nya, butuh ku batur butuh. Butuh ku batur. Nya. Metak Mang Dodi sareng Kang Neng Tiara ge eta teh sabab butuh. Saling butuhkeun. Nya. Metak tong hayang sarua sabenerna mah. Maneh mah cenah beda jeung urang atuh. Puguh bogoh ge metak bogoh ge beda. Lamun sarua mari kumaha meureun kudu lalaki ka lalaki ngadu pedang. Nya. Justru bogohna teh ku sabab sarua. Geuning ustad di ditu mah cenah kawinan teh sok dirame-rame eta teh wajib teu di bejaan kuing. Boro-boro ka wajib model rame-rame nama sunat ge henteu. Geuningan sok aya lengsernya heuh. Aya di dieu. Aya lengser gigir ngajajaring pager naon? Lamun gareulis. Aya camohok mah pager camohok we. Ya ngajajar geuninganan. Brek teh dihareup kaos nu heueuh geuning eta. Lengser ngukus heula dinganan. Uy pernah nyaksian boleh kitu tah. Ngukus kaos nu heueuh. Eta panganten lalaki geus rumahuh malung capek meureun nyong nesang jeung naon. Wah disalin baju ralikeun menang nginyeum. Eta disampakeun upacara kitu upacara naon ngaran teh kitu? Upacara ngadat. Dorot teh geuning eta lengser. Bul kukus ngelun kamanggung ka Gusti Robul Ijati. Mun teu salah kitu tah. Kajuata marasanga. Ya Allah nu maha suci ingsun sumejapan da Gusti Nadawidi maha suci. Amun teu salah teu kudu sawerkeun kee barek balik ke peulang. Lain kaos ka artis dangdut terus sawerkeun. Heh kitu nya. Dor teh geuninganan. Malang, naon Malang teh? Pita. Ceklan ningganan kudu geulis, ceklan kudu geulis, asongkeun guntingna ka panganten lalaki ku saha lamun geus kawin, ku panganten awe lamun can kawin, ku pibesaneun. Song, aya parancahna eta teh. Pita nganteng lir papalang lain malang merek nganjang pita seloka ka melang ka anu datang. Pita nganteng bare eling yang jalan teu kabeh lempeng, nu lempeng mangka waspada. Gunting salaka motongkeun pita, motongkeun laku min pitu, barokah mulus rahayu. Eta teh siloka kolot breto. Jadi hartina geus kawin mah ning Tiara kade sembarangan ngasupkeun batur sok salian babaturan kade. Komo tukang boboko. ulah diasupkeun. Ya, gitu beres gitu geuning aya kalung mangle aya deui parancahna Kang Kalung sekaring anu cadi-cadi galalayu pertama kasih nu ngasuh nu asuh nu terapisah disusun minang mangle lambang hate nu merele eta ge sarua. Jadi geus kawin mah urang teh kabeungkeut Neng Tiara wayahna sabab akad teh nu ngahalalkeun nu tadina haram oge ngabatasan hak-hak urang nu tadina urang ulin iraha wae ayeuna mah boga salaki urang teh jadi permata anu geus boga watang ulah sembarangan cicing heuh kitu deui Kang Dodina breto mah memeh kawin di mana we nu penting mah nyileuh hees oge ayeuna mah awas aya di mah nu ngarep-ngarepeuh mah nyaho ngapeuting ngarona we nya lain ngarona paling ngarana ya gitu
Dor teh darah leuwih mah di ditu mah kejeng aya nyawer di dieu osok. Osok dia nyawer. Osok dia nya wah diuinget itu. Karibut ting barudak mah harup-harup leutik teh. Disebut nyawer teh pedah panganten didiukeun dina panyaweran. Disebut nyawer. Tah panyaweran eta tah penting. Aya nu diaurkeun, naon diaurkeun anak ceng-celengan panganten teu mimiti dikitbah. Nu diteungeunna teh dina ceng-celengan kain lawon dijieun pesak aya talian disebut teh taeun kunang. Mahnya dina pang nyebut kanyut. Satu wadi namanya dinuki nyebut kanyut kunang, taeun kunang. Gitu. Diaurkeun sarua jero mah eta ge papatah. Dina urang hirup kumbuh amalkeun budi pekerti. Cinta asih kasasama sabar sarta teguh ati dibarengan tetap takwa sopan santun tata titi gitu deh mur eta budak cenah jarno tarangna diaradu geuning nya naon nu diaurkeun teh rupa-rupa aya beas aya duit kerja aya koneng aya permen aya naon kacang jeung sajabana siloka eta teh nya siloka eta teh guareun urang budak urang ayeuna kolot breto nya kolot breto geus nyieun silokana bade kitu hartina meureunna urang teh kudu loba sedekah dabongan teh saur rasul hasinu amwalakum bizakat wadau amrodakum bisadaqah wastaqbal bala bidu'a wa tadorro kitu nya jaga harta anjeun ku zakat cageurkeun panyakit ku sedekah hindari balai kunaon ku ngadua jeung DP-DP kitu kuncina tilu teu diuk deui tong loba nangtu ieu da mau balik jeung dia mah udah dua tuh cek teh kawas buyur iji we tapi kahanapkeun ku loba-loba teuing cenah lain naon era kateponna ku YouTube tuh pan kedua tuh wah loba teuing gitu teraskeun anu kadua manusia teh Al-Qur'an disebut al-insan naon cenah al-insan naon sebabna disebut al-insan sabab manusia anu bakal dipentak pertanggungjawabanana manusia bakal dipentak pertanggungjawabanana salila hirupna beda jeung sato urang can hudang subuh-subuh can hudang nya ari di dia loba hayam hah urang can hudang kadenge suara naon mana hayam mana itu hayam hayam di dia mah suara uing kan aduh Gusti uing sebut hayam lain menit tega urang dia nya euy suara uing nyontokeun hayam ari hayam buka ka era teu hayam eueuh ka era hudangna subuh nah ari urang manusia geus kongkorong doma karek hudang jam 8 batur salat subuh si eta salat subrang ya Allah Rabbi hayam eueuh ka era Kang urang keur cicing di buruan si jago ngabeberik bikangna si jago ngabeberik bikangna hareupeun urang cos reos eraeun teu eraeun da eta mah sato ari geus na teh geuning bikangna kokotak ceuk bikangna teh betot ceuk bikangna teh mah geuning ku jagona teh karecus cenah teu eraeun da eta mah sato nya urang mah manusia kudu boga kaera sabab anu ngabedakeun antara manusia jeung sato teh jelema dibere rasa kaera aya sumber era ngaran teh orat eta orat kudu tutupan ayeuna tahun 2002 hiji geus loba manusia omong katutupan tapi ngalangkang tapi orat kadeuleu rasa sajahat-jahatnya zaman jahiliyah eueuh bejana zaman jahiliyah awewe make street legging eueuh sok teu sejarah nya tapi ayeuna di jalan loba ayeuna mah pieng-pieng rasa
Breto nuju uing kuliah kene di jalan ningali awewe make lekmong. Apa lekmong? Naon lekmong teh? Kelek katemong. Breto mah eta teh pasti anak Cina. Agamana Kristen. Breto. Ayeuna tahun 2002 hiji lain anak Cina tatangga uing geuleuh buah. Bahkan ayeuna mah pakaianna ge lain lekmong tapi mekmong. Ngeus tong diterjemahkeun geus. Ya Allah Rabbi. Atuh darek kumaha geuning make owner sajeung kali tina walusia merek jadina teh. Subur makmur gemah di pahloh jinawi owner luhur tu uri mana nongeng kadeuleu yang kitu. Ayan kitu di dieu. Ayan teh. Lamun nyaho aya hanya ka teu berangkene heuing ka dieu. Asa hayang nempo cenah teh. Ya Allah, heueuh da aya loba pidosaeun nya Ustaz nya. Sok di imah pidosaeun, TV pidosaeun, HP pidosaeun jika jalan ya aduh eta mah loba pidosaeun pisan. Nya. Eta uing keur nyemplung dina mobil rek ka Bandung harita rek kepada Padalarang. Rek ka Onangan. Di gireun teh aya motor anu nongeng can dipakena teh kahareupeun. Ari nu dibawana nya eta malenot. Apa malenot urang dieu? Heuh pan motor zaman ayeuna mah narogeng gitu. Ai kahayang teh geus hareupeun teh beungat tuh kaditu sing jauh ieu mah hareupeun mobil uing. Astagfirullahaladzim, cek uing ari peureum pan bisi katabrak. Narek kumaha coba itu? Ya. Lain heueuh di wayahna we eta mah kajeun teuing hayang ditempo Ya Allah, pidosaeun. Aing Gusti nempona ge amit-amit coba hayang. Ya. Gitu aja kalau pidosaeun nya tah manusia disebut al-insan sabab bakal dipentak pertanggungjawabanana ku sabab manusia bakal dipentak pertanggungjawabanana maka ku anu dipasihan alat naon alat kang ibadahna hiji awakna beda jeung makhluk nu sejen saur Allah na Al-Qur'an panghade-hadena bentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak kitu sawareh kompak teh. Satemena anjeun teh manusia diciptakeun teh kalau bentuk nu panghade-hadena, bentuk nu panggaya-gayana ahsani taqwim. Sok keur Bandungan. Brai urang teh ngaca. Alhamdulillah Gusti dipasihan pangamung malika hanap. Sok bayangkeun lamun irung urang malika luhur. Usum hujan rek kumaha. Sok syukuran can. Sok syukuran. Brai deui nuhun Gusti dipasihan soca teu ganti oli. Ti breto ngiceup teh lancar we, cugan peret seblok oli henteu. Nya, heuh. Brai deui nuhun Gusti dipasihan beheung teuing ti breto can ganti lahar ieu. Ya. Awet uing alhamdulillah. Ya, can goblak teh alhamdulillah. Brai deui nuhun Gusti pasihan cepil na lamping teu mun-munan. Brai deui nuhun Gusti, ya sok tingalin awak urang kabeh. Urang mah boga tak-tak, ari cucunguk boga tak-tak teu. Metak eueuh bejana cucunguk kulit mangul heuh. Nya heuh. Ngalieu ka handap alhamdulillah boga tuur belah hareup, ieu tuur. Teu kawas hayam belah tukang. Da hayam mah tuur belah tukangnya. Naon sababna urang belah hareup? Sabab kita ruku jeung sujud. Lamun aya urang dieu tara daek salat, gampang. PMUI parioskeun tuurna belah tukang. Ngalah jiga hayam. Da hayam mah teu titah salat. Terus lain kabayangnya lamun tuur urang belah tukang nu pangheulana ripuh sacing. Nu pangheulana ripuh tukang museum. Lain kumaha cengogona. Anjir. Tak kesyukuran. Teu meunang Ustaz nguseup ceuk saha make jeung teu meunang uingnya di imah. Boga jejer 7 siki berarti uingnya sok nguseup ngan uing mah tara di empang batur boga empang sorangan. Nya, bahkan boga wahangan uing lega tuh. Nguseup teh kitu we, boga 7 uing di imah jejer. Timiti nu pang murahna harga 6.500, tapi keun pang mahalna harga 7.500 boga uing. Nya.
berarti uing sok ngusupnya itu ngan uing mah da tara ngadaang lauk menang tara uing menang ngecerik tara menang ngusup tara menang maise menang goreng ngosok gitu. Udah atah atuh kenaonnya gitu. Ya terus gubragi ka panganten naon hubunganana ieu panganten jeung masalah al insan nikah teh termasuk ibadah teu aya hiji ibadah nu sesuai jeung hawa nafsu lintang ti nikah ngaji hoream salat hoream tolab cacakan disuguhan jeung dibere nyatu hoream tapi nikah boro-boro nu acan nu geus ge hayang deui terus teu hayang deui majarkeun teh ada kitu-kitu keneh cenah awewe mah heuh bentukna kitu-kitu keneh teh mah mungkin kagigir nya terus metak taneuh moal aya bosna ku cai hujan lalaki moal aya bosna ku awewe sarua awewe ge moal aya bosna ku lalaki matak dijaga we kunaon ku aturan ngaranna din agama wad'un ilahiyun sa'iqul daul qurbi bijarhin iyahu li syahadatin fid dunya wal akhirah undang-undang Tuhan anu dibikeun ka makhluk berakal garis dendek jelema supaya eta jelema ngajalankeun kana eta aturan tujuanna naon li syahadatin fid dunya wal akhirah supaya urang ngarasa bagja dunia jeung akhirat hayang bagja hayang senang hitut nase enggra sada terus senang gitu udah kabeh ge urang teh hayang bagja di tangan kali itu ka dieu teh dug hulu pet nyawa ti suk-suk teh dug hulu jeung suku jeung hulu kabeh di tangan supaya senang aya nu usaha anak-anak kaya aya nu usaha dagang aya nu jadi pegawai negeri aya nu jadi pengusaha jeung sajarabana tujuan mah hayang senang kan kadang-kadang kitu tika jauhan urang kadeuleu padahal kesenangan aya dina harapan urang maka cek Rasul lamun anjeun hayang senang hayang bagja dunia jeung akhirat kuncina aya 5 sabariji aya 5 tah ieu kudu kabawa balik mah ieu kuncina teh aya 5 kawas urang rek asup ka imah pantol dikunci urang teu mawa kuncina bisa asup moal anu paling ripuh pisan mah urang rek asup ka imah ternyata eta imah teh sakurlingna pantoan rek jalan mana jalan para jalan mana deui jalan janela jalan kenteng cek uing pan pantoan berarti molongo atuh asup ka dinya aneh urang dieu mah euy di bejaan panto ribut kana kenteng teu teu hati uing ya Allah ting kumaha hanya urang dieu mah geus puguh molongo ribut kana kentengnya teraskeun nomor kahijina iman naon cenah lamun urang hayang bagja nomor kahiji ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasul hei jalmi-jalmi beriman kudu tetap aja iman ka Allah jeung ka Rasul sabab iman seperti pondasi di mana bangunan iman sebagai rem dalam kendaraan iman sebagai tendensi sentral anu menguasai gerak angkas jalmi katakan hatena ku iman lepas iman dina dadana tinggal hirupna pasti lamia ceureuh lamia beres teu ceureuh jeung teu beres kadituna teh aya wudu teh aya caduk sarua ngadungkuk dicapluk teh aya haram asal ngampardihakan terjadilah sesuatu nu ngaranna dekadensi moral bejat akhlakna rusak kalakuanana lamun jelema geus eueuh iman dina dadana tingali kalakuanana nu tadi make pakaian teu gejeug heueuh lamun kena ka lalaki ngadak-ngadak huluna terang ada bereto hayang ningali urang barat teh kudu kajar kata bereto mah hayang ningali urang barat teh kudu ka Palabuhan Ratu ka sisir ayeuna mah ka kampung-kampung geus siluduk sirahna ka heon heeh cenah nurutan artis beda tuh artis mah mobilna Fortuner nyatuna ge di restoran gede di toko kejo gede HS di hotel nu di daangna chicken nugget fried chicken sandwich black forest hotdog hamburger Don King donut diturutan ku urang dia kurumuy keluar ti kebon eurih bari moal carangka nu di daangna deblok comet garung-garung apa garung-garung apa teh garung-garung bala-bala pan bala jeung garung teh sarua lain
Ya Allah. Cenah yang keren ari hulu sigala sun pagawean murek. Aing Gusti. Ya Allah. Nu kitu teh disebut teh kormod. Apa kormod? Korban model. Gitu teh. Hayang siga orang kota ngomong bahasa Indonesia bari teregejeung pangijeu babaturan. Waduh, gua cari-cari gok hareupeun cenah. Emang bahasa Indonesia aya gok hareupeun? Gusti eta bahasa. Ya Allah, Rabbi. Ari balik ka kampung rek ieu ti ka kota sagala dibawa geus ti kampung teh diasupkeun kana dus. Aya kalapa, aya beas, aya gula. Nitah ka babaturan heuh aya cau. Tolong dus saya dibrogodin cenah kitu. Emang bahasa Indonesia aya brogodin? Bener maksud mati tadi beungkeut. Ya Allah, Rabbi. Ai pas di jalan labuh, waduh kok saya teh gugulutuk. Cing atuh sing benernya euy. Ya Allah. Tah lamun lepas iman dadana tingali hidupna terjadi sesuatu ngaran dekadensi moral kacanakeun ku sakabaka bapa. Hariwang budak urang ayeuna kitu sedengkeun aset urang ke dunia akhirat teh anak urang. Meta kade budak urang tong sakola tapi kudu 2 kola. Ngaji ongko sakola ongko. Ai sakola mah pincang. Apa cek urang pentas? Science without religion is blind and religion without science is lame. Ngerti teu mak? Sarua. Bisa tuh bahasa Inggris. Metak meuli kuncina atuh. Oh kunci Inggris? Tuh ingin dibawa na mobil metak bisa uing. Pengetahuan teu dibarengan ku agama lolong, agama teu dibarengan ku ilmu pengetahuan lumpuh. Mani lolong mani lumpuh. Mani cager mani bingung. Mani cager nya metak kudu saiman. Breto uing ngaji di Darul Muawanah Kang. Pesantren Darul Muawanah Sinang Barang. Dina muludan mun teu salah harita. Nu datang teh Bupati Cianjur nuju Mang Cecep keneh bupatina. Dongkap kadinya pas sambutan nyarios kieu budak usia sakola kudu disakolakeun. Lamun teu disakolakeun kolot tah kena ku PP peraturan pemerintah bisa dihukum. Begitu uing ngaji tampil cek uing, Bupati teu usum ayeuna mah sakola. Kuduna 2 kola. Sakola mah preto zaman Firaun tadi kereut. Ayeuna serorong meh heuh Firaun ge. 2 kola ngaji ongkoh, sakola ongkoh. Lamun ayeuna sakola hungkul teu ngaji, engkena teh pinter tapi teu bener. Eta cenah Ustaz wanian cenah ka bupati ngomong kitu. Uing mah wani teh bubuhan dulur. Dulur kan uing jeung Pak Cecep teh. Dulur ti mana? Apaan kieu ye? Akina Pak Cecep jeung aki uing teh eta teh aki-aki. Aduh, kalau itu sahar gedang euy. Lain bayangan teh tiris di rumah gitu. Nya, lajengkeun. Teraskeun. Iman. Nomor kaduana ilmu, naon cenah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bakal diangkatkeun jalmi-jalmi nu beriman jeung jalmi-jalmi nu berilmu sababaraha derajat. Nu iman, nu boga ilmu. Pondasi iman kawas angkat. Ilmu teh leuwih tangkal, beuki luhur eta ilmu maka iman kudu leuwih kuat. Sabab beuki luhur tangkal lamun akarna teu kuat runtuh moal ngajurali ngan kade beuki luhur awas ku godana ge luar biasa. Leres teu? Sok cobaan akan naik kana tangkal mani. Anu jangkungna upamana 50 meter tong luhur teuing akan mah sajengkal leuwih tina pucukna. Boro-boro angin badak anu leutik oge peplenodan heuh. Leutik pada angin teh. Sabar udah kanap. Nya komo badak breto maning di laguan, lek-lek sang gitu ya. Sarua ilmu beuki luhur awas gogodana leuwih luar biasa. Lamun mung yang halepan gogoda
kudu jadi jukut tuh aya di handap kan ade jukut tuh aya di handap mah loba katincak ku batur heuh loba ditunjuk ku batur mangpaatna teh lain hiji lamun loba karek aya mangpaatna ke doma aya hiji mah kenaon keur ngolek ceuli nya lakuna teh keur conge metak tong aneh anu bodoh mah gogorowokan moal didengi tapi nu bungha anu pejabat dehemna kadang-kadang diturutan heuh metak kunaon sababna anu miskin anu bodoh sok demo sabab saurang mah moal didenge kudu lobaan karek emang patna kawas cukut we sakarung karek emang patna nya dipodolan ku batur wajar da bodoh atuh kunaon nya ditincak ku batur wajar da kunaon atuh make janji lemah bodoh gogok aja gogok modal natarana tangkal manii nya dina jukut da jampang cenah sok merhatikeun tah saakang meureun gitu ya Allah metak peperiheun urang bodoh budak urang mah tong jadi jelema sakola-sakola geus didarekeutkeun nya sing jadi jelema nu berel ayeuna mah katingaleun Pak breto mah HP teh HP ukur kitu cinit-cinit ayeuna mah kabeh ayeuna HP lamun orang tua sebagai orang tua tugasnya ukur ngajar ke budak-budak ku Google maka orang tua tugasnya ke anak-anak orang lain ukur ngajar tapi didik akhlak nu hade didik adab nu hade didik anak-anak orang teh ku ilmu-ilmu anu bermanfaat lain ku dunia tapi akhirat maut orang rek saha nu doakeun anak orang geletuk teh orang maut budak orang kalah kapal buat warisan titah ku hidungna teh cing cenah jang ka dieu pangdoakeun kolot maneh karek saminggu maot hadiahan ka dieu di dapur bari ngariung eta budakna bari diuk cari nakdak kudu kumaha ngadunga ngamimitian da keur hirupna ku kolot teh diajarkeun lain hadiah lain tahlil lain bacaan-bacaan tapi naon diajarkeun teh masalah tani we ngaran-ngaran kai tungtuna mah ngamimitian teh nya cenah mah urang mimitian nu kainget ngaran kai ya Jatiu ya Mahoniu bintinu Albasiyah cenah gitu nya penting ilmu teh di dia belah mana masjid hah paling mana oh ya paling masjid. Nah, umpamana di masjid ya. Teh salat. Aya imam, aya makmum, dua jajar makmumna kos nu heueuh. Imamna pasti saurang. Makmumnya imam duaan. Imamna saurang, makmumna dua jajar. Ngan umpamana ieu, kabeh teu nyaho ilmu salat. Imamna teu nyaho ilmu salat, makmumna ge sarua kabeh teu nyaho ilmu salat. Deur teh salat bebarengan berjamaah, ceureuh moal tah. Deur teh salat bebarengan. Begitu ruku aya jajaran pang tukangna nu kopiahna murag gepluk teh murag cek anu murag kopiah nah hatena ngecoblak aduh kudu kumaha dewek nyokot kopiah dicokot ku leungeun sieun batal da teh nyaho teh elmuna tungtungna sirahna dilalempeng maksudna di mana sujud rek diasupkeun ka bentik-bentik wae teh awakna teh begitu sujud pus tanyaan eta sirahna asup kana kopiah asup si asup ngan hanya kal eta kopiah teu daekeun apel geus bingung deui si eta dibantuan ku leungeun sieun batal tungtungna eta kopiah disuruduk tepikeun ka ngaliwatan jajaran kahiji kabayang eta nyuruduk kopiah nyentug dina bujur imam geteku imam dijejek pus asup eta kopiah eta jelema nu dijejak sirahna teh teu amekeun Pak da panya teh salat teh kudu kitu ribut maneh harage ngajejak kana jajaran kahiji sarua teu amek da bodoh teh judulna panya teh salat teh kudu kitu ribut ngajejak kana jajaran kadua sarua jajaran kadua ge teu amek da panya teh salat teh kudu kitu ngan jajaran kadua bingung ari dewek kudu ngajejak ka saha eueuh deui jejekeun cek jajaran kadua tungtungna jajaran kadua ngabring ka hareup imam pada ngajejek gara-gara naon tah gara-gara bodoh metak urang tong jadi jelema
bodoh nya ke kumaha gerak ka panganten ieu Kang Dodi tah masalah bodoh ieu dina rumah tangga teh anjeun kudu pinter sabab gagaduhan kewajiban tos jadi salaki mah kewajiban hidup teh 5 hiji paraban yang tiara teh sing tepikeun ka seubeuh kadua pakaian ku pakaian anu weuteuh katilu ilmuan sing tepikeun ka maneuh kaopat imahan sing tepikeun ka pageuh kakarek kalimana sarean sing tepikeun ka nah eta ieu mah terakhir inget teh nya hiji paraban sing tepikeun ka seubeuh paraban naonna aya 3 tempat di pamajikan urang nu kudu paraban hiji paraban hatena paraban kunaon ku sikap urang nu hade pergaulan urang nu hade tata krama urang nu hade begitu penak jeung bojo urang keep smile pasang muka anu marah mai baheula anu dipake keur bobogohan teh ulah pedah ayeuna di pagawean boga masalah jeung dudungan eta masalah dibawa ka imah ulah pedah ayeuna urang jeung atasan urang keur pasea ka amak urang dibawa ka imah tapi keun ka jauh keneh ngawahan panto di 12 paskeun ayo ngaranna teh maraban hatena metak baiti jannati rumahku adalah surgaku paduli teuing di luar lalaki mah cacah nu penting di imah menak ulang aling margahina ka tiang pangpung dilebok maung kudu sanggup nyanggut kugurnya bela paribasana tanggung jawabna dunya akhirat eta ngaranna lalaki disebut lalaki langit lalanang jagat teh lain berarti kumis baplang sagede alaihim awak teh gede lain kitu tapi bisa mayuni karena pamajikanana bisa nyumponan kebutuhan lahir jeung batinna kaduana paraban naonna baham luhurna dah eta ge gampang sakala beuki deblok beukieun comet beukieun kasayang kadal beukieun keantanan eta teh sayang kadal eta teh nya beukieun gampang keneh maraban pamajikan urang jeung doma mah sok rek maraban doma jukut can boga bisa nginyeum ka tetangga mah tapi rek maraban pamajikan eueuh beas bisa nginyeum bisa kalurah loba beas raski beukieun nu kitu ge ngakarek kasek kohal nya beukieun dua tah hiji paraban hatena kadua paraban baham luhurna katilu paraban baham aya baham handap aya tah eta ge kudu paraban nganu eta mah olo-olo kabeukina teh daging we eta mah paling leutik kenepon eta teh kudu heg saseubeuna sugan teh ongkekan ge nya kudu diparaban sing tepikeun ka seubeuh hiji kadua pakaian ku pakaian weuteuh Kang Dodi pangantenna mana ieu teh aya pangantenna lain naon mentak nanyakeun teh bisi uing sumanget ngaji ngawalapak dia panganten sibuk kerja bakti mentak tanyakeun teh panganten heula kitu nya kadua pakaian ku pakaian weuteuh lah nu penting mah weuteuh we ngan kade eta pakaian kudu nutupan kabeh teu teu mah cungcat nutupan orat nya cungcat pake eta we hungkul meureunna nya lereseuh kapakaian anu halalan thayyibah anu nutupan orat lamun pakaian luar nya ulah ieu mah asal mahal tapi na heuda ayeuna mah geuning kitu pakaian teh teu anggeus naon eta nya alus aya bujal deuleu gerakan je leuh teu dosol geura aing mah ping-ping ka mana meuni leuh mun teu pajuriwat sing kayo aing Gusti nu agung cing atuh nini mah teu make nu kitu nya ieu mah nini make legging geus aya bemperan ya Allah zaman ayeuna heueuh tareh kiamat teh meureun heueuh nya paling ngecek katerangan geuninganan geus deukeut kiamat lamun hiji loba keneh awewe tibatan lalaki engke mah lalaki teh jadi barang langka nya hiji berbanding 13 hiji lalaki 13 awewe loba teu loba mata kudu tong hiji takarunya nya bakal loba keneh awewe uing ngajar di sabaraha sekolah termasuk Alman Suriah Pak tiap kelas aya aturan siswa lalaki nangan ukur genepan
awewe na 30 banyak loba ya Allah Robi nya ayo nanyakeun ka uing nah cenah ustaz bake jeung loba keneh awewe teu batal lalaki dua jawabanna euy nu kahiji cenah sunatullah Allah geus mere peringatan ka umat manusia yen sakedeung deui dunia bakal dirujatkeun mimiti ayeuna gunung sing beletuk pasuk bumi para ulama ayeuna ngawitan dicanakan ku Allah terus geus deuk anu kaduana jawabanna anekdot terus naon sababna sabab nyeun awewe mah gampang nyeun awewe mah gampang tinggal cokot adonan beulah alungkeun cokot adonan beulah alungkeun kitu coba nyeun lalaki tanggal cokot adonan play burayot bedol karek alungkeun tanggal nyeun lalaki mah ya tah make aya ngoburayotan nya teh lah tanggal tanggal di laki eta mah ceuk anekdotnya da mungguh Allah mah teh aya nu susah gampang kabeh leres ya Allah nya dua nu katiluna kewajiban hidup teh Kang Dodi naon ilmuan sing tepikeun ka istiqomah ilmuan sing tepikeun ka istiqomah metak di imah teh bari dahar nyamuan eta sabenerna mah tak lalaki mah kitu we keun da ilmu mah tungtung nanya leres teh bahkan beki luhur diajar beki bodoh sabenerna jelema geura sok tingali uing Breto diajar matematika ke SD bukuna teh ipis gini nya ke SD buku matematika ipis cek uing teh begitu ke SMP mah tamat di matematika teh soalna ipis bukuna ge begitu SMP nah jadi gede cetek kabarita geus ipis nah ini jadi gede ya tamat ta SMP baru cek HTT SMA mah geus eueuh deui matematika teh tamat soalna begitu SMA na jadi kalah kabeh balapisan yeh beki luhur teh beki bodoh sabenerna mah leres tah eta Pak metak paingan teuing jelema anu aya di handap cenah kawas teh harita gogorowokan oge kawas jukut nya di handap mah asa aing panggala di handap ditiap di luhur teh leutik si horeng teh leres teh tapi da anu sakola luhur tong dibanggakeun da gelar teh pamere manusia teh ngaranna rupa-rupa Udin Aep Memed Asep Uloh jeung sajabana gelarna SPD MPD SPDI SAG SH alias seuseut hirup maot jadi sarua gelarna teh almarhum kabeh bandingkeun jeung hayam mah keur hirupna hayam we teu sugan eta mah si Aep si Uloh si Dadang si Asep si Titin si Siti henteu hayam we kececek pencit nak geus paeh jadi rupa-rupa ngaranna ayam geprek ayam penyet ya rica-rica ayam pepes ayam goreng ayam di Cianjur aya nu salis tuh ayam bakar Cianjur dibakar ku hayam Gusti nya nu aneh pisan nya tadi itu tuh di Cipanas uing balik ngaji ti Bogor teh Kopanyang eta di Cipanas aya tulisan sate Haji Duloh hepan kanyaho uing sate mah sate ayamnya sate kambing ieu mah sate Haji Duloh atuh Gusti teuing kumaha rasana eta Haji Duloh di sate teuing kahakanan Sunda rupa-rupa pisannya ya Allah berharga kena hayam ayana ti toko kejo nu pangurahna si jalan tepikeun ka hotel aya eta hayam hargana timit nu harga 5.000 sakereut teh ka 75.000 sakereut eta hayam berharga kena daging hayam si orang jeung daging jelema mah nya paingan teuing jelema mah asalna tina barang geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh keur hirup mamawa anu tina barang geuleuh naon cimani geuleuh teh cimani geuleuh kan di lalaki aya ngaranna spermatozoa di awe ngaranna ovum ngahiji ngaranna coitus 40 poin teh harita jadi ketik kimpel 40 poin jadi harita jadi daging kimpel 40 poin teh harita ngapuntuk jadi manusia ditiupkeun roh cus ditangtukeun dirinya nasib manehanana asalna tina barang geuleuh teh cimani lamun aya dagang cimani ade rek beuli moal di kantongan teu pira hargana 1.000 barade piluraheun barade picamateun rek beuli moal naon sababna geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh naon bangke teu berharga teu sugan dagang barade ya daging Pak Ainudin rek dibeli moal da geuleuh nya ayeuna ge keur hirup mamawa anu geuleuh kajeun teuing kasep crot bau nya ho artis panggelis sadunya ngaranna Britney Spears crot bau Desi Ratna Iroh crot bau Madonna crot bau
Demi Moore cerot, bau Michael Jackson cerot, bau Michael Uloh cerot, bau Charles Udin cerot, bau John Aep cerot, bau Alfred Apud cerot. Aduh, kabeh ge bau. Ya. Asana tina taneuh keur hirup nu di dahar hasil taneuh engke ge bakal balik deui kana asalna urang tina liang keur hirup nu di teteangan liang geus paeh nyangan elap jeung liang sagala geus paeh mah nyangan elap atawa tisu liang naon geus paeh. Ya Allah, Rabbi. Ya, tapi tongku tisu sok urat aret rapet. Teraskeun. Baliklah kana tadi ieu. Alah, euy. Atukeun bae ningali jam nih ulah. Da jam-jamna ieu oge nya. Iman tadi teh bukan duanya anu tadi udah kasakuloba itu hanca teh hampuran mun teu tamatnya ngarangkel mengaji di ka dieu per aya hanca nu katiluna amal naon cenah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal urang sok sanajan sababot kebul nu hade narik nu gorengna kayak di akhirat pasti bakal pernah. Di dunia mah urang bisa ngawadul Kang, ditanya ku batur maneh mau nangka nya henteu diwirna pinuh ku getahan ibutkeun teu nage henteu tapi engke di akhirat al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Poe eta baham ieu mah dibekem mau bisa ngomong nu bakal ngomong teh taleungeun tah suku nyaksian hal perkara nu pernah dilakukan di dunyana. Jadi cangkeulna suku urang penting ieu jadi saksi, cangkeulna bujur urang penting ieu bakal jadi saksi ke akhirat. Metak setiap ari polah urang di dunia teh bakal jadi saksi. Metak cek keterangan lamun tos abdas geuninna eta cai wudu teh tong dielap sabab kita bakal jadi saksi ke akhirat. Ai urang mah henteu poe teu betah ai cai wudu teh. Getek. Keur tolap culak cileuk teh hayang jam sabaraha itu nya aduh bebeja kana gigireun teu kuat cing hayang ngompol gini nah da teu balik deui teh ti kamar. Ya Allah loba gogodaannya nya amal-amalan hayang apal amal nu hade sapapak jadi manusia tinggal di masjid nya di luar masjid mah dibeda-beda amal teh. Contoh, lamun ayeuna kaonangan para pejabat Kang, pasti jajaran hareup teh anu jabatanna pangluhurna heuh. Jabatan pangluhurna, nu kadua asistena. Tuluy beuki dieu anu rakyat mah ditu di tukang bari nangtung heuh gegar. Ya heuh. Tapi di masjid saha di pangluhurna asup ka masjid, rek jenderal, rek kopra, rek penjahat, rek penjahit. Berhak aya panghareupna. Bahkan menjadi imam teu kudu sarjana. Terus bebas siapapun di masjid mah sugan wah dewek sarjana begitu sholat imam ruku cicing we kunaon Kang teu ruku SD teu nya pedah imamna SD pemana makmumna sarjana mung nurutan papat di masjid ieu mah tentara wayahna eta bungkus cokorlaan sarua kabeh heuh nya wah ieu mah kepala dinas wayahna tong make senal ku sabab paneuri datangna wayahna di tukang nya bahkan lamun makmumna kabeh haji geus jadi haraji kabeh geus haji kabeh makmumna bahkan kopiahna geus kopiah bodas kabeh geus haraji kabeh ari di imaman ku kopiah hideung sah teu sah maknya di imaman ku kopiah hideung sah hah teu Kang maknya di imaman ku kopiah hideung sah lamun di imaman ku imamna make kopiah hideung eta me sah ari di imaman ku kopiah hideung mah teu sah
Ya mau makmumnya haji hungkul kok hideung hungkul di hareup teh. Lain orang dia mau ke jeung misah kok hideung. Betar pengalaman ngaji jeung uing mah. Nya bisa salah denge puguh-puguh cek uing teh. Sunat. Setiap rek salat, setiap rek ngaji nyusur heula, apa nyusur? Tah ngabersihan huntu alus nama ku kayu akar kayu siwak eta teh. Ngan ku sabenunutan eta ngajina kieu eta nut kadengena teh nyusur tapi nyusu. Atuh begitu balik teh ka imah, nih akang meunang ilmu anyar ieu ti Ustaz Muhida ti Desa Mekarsari. Naon? Geuning sunat cenah tiap rek salat nyusu. Atuh unggal salat kenyol, cek pamajikan cenah teh parentah agama teh asa ripuh. Heuh sapoe 5 kali mah teh ngledehna eta. Tungtung nama telepon ka uing, bener cenah Ustaz ieu teh keterangan cek salaki kuring. Si horeng teh salah denge. Salah cek, lain nyusu, tapi nyusur ngabersihan huntu. Ah cenah salah denge, salah kitikeun cenah supaya kapok geunek make cabe cek. Tablok ku samal meureun. Begitu poe Jumaah teh nyieun cenah ka dieu urang nyieun heula pahala, nyutet nyieun heula pahala. Begitu genyol ladak meureun. Ye jelema mah kana pangabeuki mah kang lain kapok. Kal kapok nanti aduh cenah haneut hareuy heuy. Jeung kitu. Ya Allah nya. Iman, ilmu, amal. Awas sama orang bakal dipertanggungjawabkeun di akhirat. Rek nu hadena rek nu gorengna. Letah ulah tepikeun ka sapoe lebeng teu ngucapkeun dzikir. Sabab kan begitu datang malaikat Ijrail teh tah nu bakal dipertanggungjawabkeun teh nu mineng dibacakeun ku letah. Lamun urang ngucapkeun subhanallah, Allahu akbar, la ilaha, datang malaikat Ijrail begitu nyebut nyawa urang pasti eta nu kaucapkeunana la ilaha. Tapi nu biasana urang jeung babaturan rek mana nying? Teuing gong. Semuanya kemana teuing da si kuya? Eta ka batur nyebut anjing datang malaikat dek nyebut ka urang. Anjing. Kada eta baru si ucapkeun lagi. Ya, matak biasakeun terus. Nya, amal-amalan bila datang Ijrail mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Paduki payah akan berlaku pada dirimu. Bakal ngalaman kabeh. Di mana datang malaikat Ijrail notok ka setiap pamatok datang setiap tarang teu bisa diengkekeun, teu bisa diunurkeun, eta nyawa pasti rebut. Lain rek silaturahmi tapi rek nyabut nyawa urang. Nyeri Ustaz cabut nyawa teh nyeri saking ku nyeri na dicabut nyawa tapi keun ka maot saking nyeri na bisa teu percaya sok tanyakeun ka geus teu bisi mun bisa teu percaya ya. Setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan, setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga, kabeh ditinggalkan. Kai geus tumpuk-tumpuk kurang teh tinggal ngaragaji tinggalkan. Mobil wah ngapoe dilap kurang tinggalkan. Pamajikan anu geulis rancunit baheula meunangkeun bela gelut jeung babaturan bela digrebekeun ku hansip unggal peuting diperet ku urang bacaan ge ya katipu ya kalangsu patok ohong parhoot maot teh urang beak idahna ditumpakan deui ku batur. Naon atuh nu bakal nyalametkeun urang? Amal-amalan munkar dan nakir tak pernah lelah melibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah keluargamu? Adakah hartamu selain amalmu? Tuh mata keluarga orang sing jadi aset. Oke, di mana orang maut, harta orangnya sing jadi aset.
nalika urang maot sabab aya 3 perkara anu bakal moal putus. Hiji sedekah jariyah, kadua ilmu nu mangpaat, katiluna budak urang anu soleh nu ngadoa. Mudah-mudahan tak ieu janten sedekah nu dituang ku urang. Amin. Bakal ngocor ta pahala. Pangersa nu peulan cenah naon tadi geus peulan. Kawin tinggal namahan ting moal teh. Mudah-mudahan eta sing jadi sedekah meureun teh balik ka imah teh di daang ku anak uing nu keur masantren di kota di ditu nu kahiji uing budak mah geus 3 Kang kieu bisaan uingnya budak teh. Nya geleutik ieu pinter uingnya budak teh. Atuh ngaranna ge ustad. Pan ustad teh singkatan usaha tara anak kenderes. Metak ustad mah lolobana make samping heuh. Tah eta teh rahasiana mah supaya gampang. Gitu. Teu gampang salat maksud teh. Ya, bikeun meureun ka anak uing di ditu teh. Nya saware. Bikeun kanu kadua, bikeun ka pamajikan. Meureun teh dibikeun ka anak uing, diajar ilmu di ditu, diajar kitab tuh, metak tuluy, metak kudu gede ge kitu. Sabenerna mah. Ya Allah, sedekah jariyah tuluy ngocor. Nya, tah eta katuangan. Caina diuyuh. Jadi sedekah jariyah, mata kudu loba sedekah teh kitu. Leres teh? Nya. Ya Allah, ahli mayit ting rarium mulasara ngamandian ngungkus jasad nu kakara rejeung disolatkeun terus ngagarotong mayit jejeritan aduh abong eta mayit teh jejeritan Kang. Ngan teu kadenge kurang kumaha jejeritanana? Kuring dibuang kana siksa naon coba atuh ecag heula hanteu tahan mana anak mana pamajikan gedong mayit diusir dijejel dina sedong teu kadenge we ku urang mah nu nganterkeun cijerikirikan we seuri teu paruruguh modar da eta keur hirupna atuh unggal ka masjid beak senal batur geura tak kitu itu nama ya utak amal teh kudu ulah jadi omel teh kitu tah. Nya teraskeun lah kewajiban tadi Kang sate teh Kang Dodi hiji paraban sing kaseueuh kadua pakaian teuh katilu ilmuan sing ka maneuh kaopatna imahan sing tepikeun ka pageuh gugunu ke teh ayeuna sapoe ngecerengan atuh 1 juta nah make jeung seuri atuh da ngaranna ngalamun nya ngalamun nya leutik nya rugi sing gede ngalamun nya 1 juta lumayan sabulan ge 30 juta piraku teu bisa nyeun pondasi acan heuh manya eleh kena ku cinit-nit manya kena ku manuk haur manya eleh kena ku hayam ngebogeun sayang manya eleh kena ku asahan ngebogeun kanang heuh manya jelema sok dawuh anu bujangan beunghar cenah kitu nya ugunu kue rezeki manna kahalidin rojakohumullahu malha jelema anu nikah karena agamana insyaallah ku Allah bakal bere rezeki berupa harta anu dicukupkeun ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Metak tong hariwang usaha teu maju, tong hariwang dagang teu laku, tong hariwang jabatan ku batur, tong hariwang mah hiji sok sieun hirup teu meunang ridho Allah karsa kuing ku bereto keur memeh kawin mah eta hayang boga motor nu dina surat teh ngaran sorangan meuni hese meuli teh urut deui hayang tidelel aingnya hayang dina ngaran bangga lamun dina STNK na ngaranna Muhammad Hidayat Mustaqim Sadi di Tabtajani aduh geunah cenah hate ya cek aki da moal aya bujangan beunghar sia teh hayang beunghar cenah kawin nyobaane kawin kabeneran kawin teh ka awewe uing teh anu baheula na hese eta nyeun naon boga motor nu ngaran suratna ngaran sorangan alhamdulillah geus kawin mah Pak Bu geus kawin mah sarua hese ngan maksakeun kitu naon sababna apa aya nu dibelaan tadi teh lalaki maka jenting di luar cacah nu penting di imah menaknya kitu betak antos berkahna doana awewe teh eta doana seorang istri teh keur suami menyaan karasa ku kuring cacakan ka karek hiji kamu loba urang wah doana teh pisan ya Allah cacakan hiji alhamdulillahnya betak tong hariwang bisi aya urang dia membutuhkeun tenaga uing tong mikiran keur amplopna da uing teh butuh amplop demi Allah teuing kenaon amplop geus ka imah dipiceun amplopna tah amplopna aya isina mah da butuh isina sarua aja terus nomor kaopat naon teh imahan sing tepikeun ka
Pageuh nomor kalimana Kang Dodi kakarek naon sarean sing tepikeun ka sing hade tak atur tong mineng teuing nya atur uing ge sok diatur malam Jumaah we uing mah teu nya teh pleng pangih-pangih malam Sabtu kitu we nya diheureut teh heureut pan sunat cenah sunat malam Jumaah jeung malam Senin tah biasana lamun sunat kitu pan aya qobliyah jeung ba'diyahnya qobliyah malam Jumaah malam naon malam Kamis tadlo malam Jumaah na entar teh sunat teh karek ba'diyahna ke ba'diyah malam naon malam Sabtu gitu malam Minggu naon apaan itu mah qobliyah malam Senin gitu mulai malam Senin mah sunat ba'diyah malam Senin malam Salasa tah pre nama sapeting malam Kamis gitu kalau bentuk nyalinur udah cenah cenah ustad geus kolot kieu mah cenah era jeung salaki teh sare teh ibi mah cenah sok tukang-tukang we jeung salaki teh patukan-tukang kumaha ibi cenah ibi cenah kangen kasur si amang nu kangen langit sarua ya gitu naplok bener ya Allah ya tos lah nu tadi can tamat gubrag heula kewajiban istri geus teu kabahas ieu aing asa nyerong itu waktu teh kunaon teh tereh di waktu teh nya kewajiban neng tiara naon kewajiban neng tiara sebagai istri mah salit kewajibanna dengan tilu taroskeun hadis Rasul khairun nisa imraatun ai panghade-hadena awewe teh hiji istri inna darat ilaiha saratka di mana-mana tinggal ku caroge ngabungahkeun tugas istri teh nomor kahijina ngabungahkeun salaki mutak hek dandan sing hade wah japra amora terapkeun nya tiungna eljata naon di joya naon di terapkeun pokona mah nya sarua Kang Dodi ge senal carpi lacingan cardinal baju cardopa kaluhur pakai ciput tuang jeung cecere oh cerem itu jadi kurupa pahade-hade gitu tong ngalikeun kelemahan ieu mah keur bobogohan keur belan nginjeum aneh baju oge nya sabab tos nikah mah yang tiara Kang Dodi kelemahan masing-masing teh bakal kapena Bereto mah keur bobogohan peuting nyaho begitu kawin malaman pertama yeay geuning salaki teh ngoro sarena teh ngolotrok yeay geuning pamajikan teh bajigah kan jadi kudu siap narima kakuranganana ulah wa kamikiran kaluwihanana ieu mah kapikiran teh bagjana we hungkul leres teh padahal engke maloba pangabutuh gerak ayeuna mah can kapikir hayangeun boga imah engke mah gerak genep bulan komo engke geus kubrag turun mesin alias boga budak pok ka salakina Kang lamun urang boga imahkeun bae gede bari alus oge meureun kena cicing di imah sorangan mah teu kawas ayeuna cicing di kolot geuning kurang nyaman ngapeuting kasur kudu gotong ka handap darleketan cileug teh boga imah nya badag nya gaya kira-kira geus boga imah aya keneh moal pangabutuh geus pok deui ka salakina Kang lamun di tengah imah ieu aya lomariankeun bae alus oge meureun keneh cicing di imah teh teu ngemplong teuing kawas elos kabeuli tah lomari nu badag bari alus aya keneh moal pangabutuh aya Kang lamun dina lomari ieu aya TV nu badag kawas tetangga urang nu balik ti Saudi meureun keneh lalajo mengbal ge moal aut da ieu urang mah boga ge ning leutik lajo main bal ge satajong aut kaboli TV nu badag aya keneh moal pangabutuh geus pok deui ka salakina Kang lamun di kamar kabeli spring bread meureun keneh hees dinu kitu da bejana cenah ngancul sukane sore ngancul nepi-nepi isuk kabayang eta hees dinu kitu kabeuli anu kitu aya keneh moal pangebut geus pok deui ka salakina Kang lamun di dapur urang kabeuli hau make remote aya kitu we hau make remote nya tamat da pangabutuh mah engke nalika nyawa tos di kana ieu tah kana ti koro tah karek tamat pangabutuh nya
badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Cek saha? Cek saha? Cek uing. Oh mak, ieu soal harus halus teu kapake. Oh mak anu kadeng. Lain urang dia mak kitunya. Tadi hayam cenah. Aduh, Gusti. Heuda eta ta urang Sunda teh nya, resepna urang Sunda teh loba heureuy nya. Metak urang kudu bangga jadi urang Sunda. Bahasana loba urang Sunda mah. Unak usuk bahasana teh loba, beda jeung bahasa Indonesia jeung bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah jeung bahasa Indonesia labuh reka hareup, reka tukang, reka gigir, jatoh we nya. Bahasa Inggrisna fal, reka hareup fal, ka gigir fal, ka tukang fal. Tapi bahasa Sunda ka hareup ti kusruk, ka tukang ti jengkang, kana liang ti poros. Sukuna ngait ti jalikeun teu nya heuh nya kali ti gebluk. Labuh naragrag tina tanggal kaum pae gitu nya. Tak urang kudu bangga jadi urang Sunda. Ngan ayeuna loba urang Sunda tapi teu bisa bahasa Sunda. Awas lamun naroskeun punten dupi itu bumi saha keur batur mah bumi, lamun keur sorangan rorompok. Oh eta teh rorompok abdi. Kade ulah nyebutkeun eta teh bumi abdi. Wah gagal teh jadi urang Sunda teh tah kudu PHK tah. Nya gagal keur sorangan mah rorompok. Lamun nanyakeun ka batur eta bumi. Atuh dina dahar ge. Dahar tuang naon neda. Naon? Nyatu lolodok cacatrek loba tuh. Susuna. Ya Allah, ya. Teruskeun. Inna daratilaiha saratka. Di mana ditinggal ku caroge ngabungahkeun. Aduh, sing dandan sing hade pangresep-resep lalaki mah lamun ningali istri na bojona enjing-enjing teh kulimis ding rambutna teh naon? Baseuh eta nu hade. Nya, naon sababna berarti pentingna kerja bakti. Kitu kibring-kibring komo enak anyar panganten ka deket bioto hati. Cang kitu. Ulah tapi itu kalah bungaheun itu hati teu was-was. Oh berarti beres tamat gitu kan. Ai kitu mah garing keneh bawa acara teu bager kan kitu nya. Ai kitu mah puguh-puguh ulang teh loba kutuan. Angir. Itu tanya tanya inna darat ilaiha saraka. Nomor kaduana tugas istri teh wa in amartaha patoaka, di mana dipiwarang ku caroge nurut. Tugas istri metak Rasul mah nyontokeun di mana-mana salaki urang aya kahayang sok saldankeun luhur otak wajib ngalayananana. Lamun ayeuna mah motor mun piraku deui nya buru-buru balik teu kuat. Saking ku wajib-wajibna kitu tah nya. Tapi lamun dipiwarang tawi nanya ka ece yang ibi ari pangnyeuseuhkeun keur salaki, pangnyangukeun keur salaki wajib teu? Ya udah si tarik, pada ulah aya salaki urang dihareupeun kade. Wajib teu? Teu wajib. Nyangu lain kewajiban ece. Nyeuseuk lain kewajiban ece. Kewajiban saha? Lah awewe mah nyaho di paraban sih kaseueuh pan tadi ge. Eta mah sangu narek menang ngejo manehna sabodo, menang meuli sabodo. Awewe mati di bedak we teu ngadangka. Nya bapak-bapak bingung buat tinggi isukan wandaan euy. Aduh gagal cenah ya ngonang mubalik teh ngabangkrutkeun. Ya heula mah tak urut tamat ge ngajina. Ngan lamun aca ibi alih pangnyeuseukeun acak kudu dititah we ku salaki nu rugi lain salaki urang ece jeung ibi. Geura tinggal hadis Rasulna. Idza ghasalatil mar'ata syaban jaujiha kataballahu alfa hasanatin. Di mana-mana hiji istrinya sehiji kolor carogena dicatat 1000 kasayan. Hiji kolor 1000 kasayan. Salaki urang sabaraha hiji kolorna? Kade mun teu wawuh. Bisi pahili jeung tatangga. Mata kudu loba kolor salaki teh osok ka pasar. Lain sayur hungkul atau pasar teh nyangan kolor ke salaki. Milihan kolor meuli 5 bawa ka imah. Begitu rek dibikeun ka salaki urang begitu ditinggali deui di imah ternyata eta kolor teh kohok rek
bikin ka salaki urang atawa rek dipulangkeun heula? Hah? Pulangkeun heula. Jadi euceuk mah neangan kolor deueuh liangan kitu. Lele kumaha makena eta kolor liangan. Ya Allah urang dia mah aneh-anehnya euy. Di mana-mana ge kolor mah kudu kohok ceuk. Apaan makena? Ya Allah. Ya, eta hukum pahala teh lain. Wa goparo alpai sayatin bakal dihampura 2000 kawonan istri anu nyeuseuh hiji kolor caroge. Bahkan ditamahan dewa goparo wayas takbir tolat kule samse pamenta hampurakeun setiap duka keunang ku panon poe ka eta istri anu nyeuseuh hiji kolor carogena. Batu keusik tatangkala jukut jeung sajabana termasuk gunung pamenta hampurakeun ka eta istri anu nyeuseuh hiji kolor carogena. Sakitu pahalana Ustaz lain ditamahan deui ku Allah. Warofa al padorajatin diangkatkeun 1000 derajat istri anu nyeuseuh hiji kolor carogena. Tuh gede teu pahalana tah. Cacak-cacak eta teh karek ngurus sayangna. Karek ngurus sayangna eta teh. Komo mun? Eusina hoyong pahala eta teh. Hoyong teh ceuk. Lamun hoyong balik tolab ke perosotkeun nya. Nah, inung sia itu naon merosotkeun kok ladang tolab gitu. Apa ladang tolab teh iya gitu dipraktekeun kitu nya. Tuh. Jadi lamun ece ari pangnyangukeun acan kudu ditahwe pelah tadi wain amar tahap patoatka lamun dipiwarang karek kudu nurut. Emang eta keterangan nu sageumleungna eta namun ece teu hideung nu rugi lain salaki urang tapi urang. Gedenya pahala istri nya. Motak istri mah lamun tos nikah salengkah pipahaleun salengkah pidosaeun. Salengkah pipahaleun nu tadi we nyeuseuh hiji kolor sakitu pahalana. Ngan pidosaeun ge deukeut. Sare jeung salaki urang. Maklum panganten pahareup-hareup sare teh atawa urang ge heran ka panganten deur pahareup-hareup jeung salaki teh ai tengah peuting cangke malik di salaki urang salaki di tonggongan salaki urang tengah peuting deui lilir ningali bojona nu kangan teu ridho dina hatena ditukangan teu ridho dina hatena dibere bujur. Maka sadayana malaikat anu aya di langit ngalana ka eta istri tapi kan kagugah anjing sia bapak-bapak bunga moal dibere bujur cenah ieu sakeuceut teh kumaha teh ustaz da cangkel carana dua supaya teu jadi dosa nu kahijina bebeja ka salaki urang bapak sia cangkel geuning kita di komando ganti posisi gerak gitu. Atawa nu kaduana lamun urang lilir ka bapak ieu tengah peuting ningali pamajikan urang nu kangen urang kade ulah aya teu ridho na hate sabab teu ridho na hate urang bakal jadi dosa keur manehanana keur pamajikan urang kumaha carana atuh da urang teh teu nyaman urang we ngoronang ganti posisi itu nya mata kapanggih nama ku ilmu tuh eta penting na ngaji itu berenya paling penting jelema nu ngaji kadituna teh jadi pangaosan berharga da jelema nu berilmu mah berharga tuh salengkah ge bakal jadi pahala setiap lengkah bakal jadi ibadah lamun nyaho kana ilmu nah terus barang nomor katiluna naon tugas istri teh wa in jibta hafidat ka fi maliha wa nafsiha kudu ngajaga harta salakina ngajaga nama baik dan termasuk dirina ketika salaki eueuh ti lemur urang eueuh ti imah urang maka tugas istri teh ngajaga harta salaki lain ieu mah salaki di kodok pesakan pesak di kodokan kodok di pesakan pesak di kodokan dina dompet teu kapangih dina saku teu kapangih dina naon sapatu teu kapangih pas kana kopeah kapangih 100.000 jelap cenah ieu si akang nyumputkeun duit pasti keur meuli kinoy para useup ieu pasti cenah ieu atawa keur nauk sirange jo teh salakina tek assalamualaikum waalaikumsalam lah cenah neng meuni nyentak lah mana kade tah kapangih tah aya duit 100.000 nyumputkeun tingenan salingkuh tingnya kumaha cek salakina
tong ngamek neng eta teh duit sial. Duit sial? Heeh, duit sial. Duit sial kumaha? Heuh, duit sial eta duit sakitu disumputkeun ngan kapani eta duit. Sial teh duit. Meta kadewe ya kangnya jeung pamajikan mah kitu. Nu ngawadul sok kasusul, nu ngabohong sok kadodon lila katohyan. Ulah ngawadul ka majikan sok kapangih wae. Itunya kadang orang hayang leuwih ke rokok keur bensin leuwih hari jujur we minta daripada ayeuna urang susung luputan heuh. Ayeuna jujur orang aduh keur meuli parab jujur we. Nah tina museup bisa jadi ibadahnya na bisa tuh. Sok ayeuna perhitungan sebelum teh Allahu Akbar. Aduh begitu kenyut subhanallah. Kenyut subhanallah. Subhanallah. Samari kenyut subhanallah tah. Terus tuh begitu ada pecatkeun innalillahi. Ibadah unggul tak kami oke terus ya. Setiap lengkah bakal jadi ibadah lamun nyaho kana ya. Ilmu na cek euing ge tulikeun tadi ah. Iman, ilmu, amal. Nu kaopatna ikhlas. Allah we, geus hampir sejam setengah. Kurang 4 menit. Naon ikhlas teh? Kade urang dieu lamun aya nu naroskeun naon ikhlas, kade ulah ngajawab ridho. Da beda ta'rifna ge ari ridho mah aniul qalbi bima qasamallah. Hate ngerasa tenang ku pembagian Allah eta ngaranna ridho. Ari ikhlas mah huwal amalu lillahi wahdah, midamel perkara hanya karena Allah eta ngaranna ikhlas. Kawas gula, apa gula urang dieu kumaha rasana amis. Tah gula teh lambang ikhlas, gede jasana tapi tara hayang kasebut gula. Sok tinggal hijikeun jeung kopi ditinyuh ngaranna cai naon, gulana kasebut teh. Suga naon eta teh cai kopi gula gitu. Taranya hijikeun jeung ketan digoleh-goleh dibungkusan kana kertas leutik karena teh wajib ketan. Gulana kasebut teh. Suga naon eta teh wajib ketan gula gitu. Hijikeun jeung waluh ngaranna kolak gulana kasebut. Suga naon eta teh kolak waluh gula gitu. Eta gula gede jasana tapi tanah hayang kasebut. Tak urang teh hirup teh kudu kitu. Kudu loba jasa anu teuing teh kasebut kedah Allah mah masalah bere pahala heuh. Ieu mah nyumang 5.000 perak, 20.000 perak ke rajaban keur nguludan ke DKM poho teu ngumumkeun nyusul ka imah. Di mana atuh nilai ikhlas urang teh? Mending eleh keneh ku tukang parkir. Tuh di Cianjur tukang parkir, mobilna loba teu somong teu. Ungap we gonta-ganti teu takabur. Dicopot ku batur hiji-hiji kabeak. Nah da teu nyeureun hate. Heuh nu batur. Urang kitu we ieu teh ngarasa titipan Allah kabeh ge heuh. Lamun ditanya, "Mana maneh?" Tak urang teh disebut manusia, ai manusia teh hartosna teh mana manusia teh ngagaduhan naon. Lamun ditanya, "Mana urang teh?" Cek urang teh ieu, da ieu mah tarang. Nya lain manusia, ieu mah dadak. Jadi urang teh mana atuh? Da kabeh ge ieu teh geuning titipan. Dina leungeun aya katuhu aya kencak. Tugasna masing-masing beda. Leungeun katuhu tugasna teh improvisasi, leungeun kencak tugasna kobelisasi. Kumaha kobel? Nya, metak lo daging dia kita daging naon eta teh? Daging sapi cokot ku leungeun katuhu. Daging hayam cokot ku leungeun katuhu. Naon deui beda aya teh? Pokona kabeh. Biasaan kabeh teu bisi teu dibahankeun. Cokot ku katuhu. Huapkeun. Anu wareg beuteung cerot kaluar bagian leungeun. Nah, nu kenca mah tugasna teh kobelisasi. Ridho teu. Ridho cek leungeun kenca padoli teuing kuring masa umur-umur tukang kobal-kobel oge. Ridho ikhlas. Keun wae. Da di mana dunungan boga milik kuring nu panggeulana gini metak kabeli jam tangan dituna dina leungeun. Tuh, ladang sabar gini. Kabeli ali dituna leungeun kenca tah euceu oge nya. Kabeli geulang na leungeun kenca da kacirit anu bogaeun geulang mah kieu taleman. Dek euceu mah komokeun mingguan cageul leungeun pasti loba geulangan eta teh. Duh kagonaon panang abdi mah cageul wae ceuk kitu tah. Kitu lah geulang kan kada ku batur kitu. Ya.
biasanya kita jajan nu ngaliwat teh cilok cenah curugna aya masan gitu. Aduh Gusti. Ya, aya nu can nikah di dieu. Aya tah bisi hayang beunghar ngabejaan kawinna kudu ka urang Jawa. Di Jawa mah nyeun WC ge ku emas Kang. Heuh di Jawa mah nyeun WC ku emas. Emas tono. Urang mah kabeli teh 1 gram 2 gram di Jawa mah 65 kilo paling leutik eta teh. Nya ngan beda dina karatna aya di urang mah 24 karat, aya di ditu mah masa karat eta unggul beda. Ikhlas. Karek we nomor kalima teh kunci bagja dunia di akhirat teh naon? Nomor kalimana akhlak. Naon cenah? Naon akhlak? Ibaratun an hayatin fi nafsi rasihatun antasadul amali bisuhulatin ila fikrin maruyatin. Keretek hate iman dikeluarkeun ku anggota badan teu meurkeun pemikiran jeung pertimbangan eta ngaranna akhlak. Subuh-subuh di masjid. Hayyalas shalah. Ngajak naon? Ngajak salat. Urang teh pan hoyong bagja nya. Ari hoyong bagja teh hayya alal falah, hayu urang nuju ka bagjaan. Kira-kira hayya salat heula, hayya alal falah heula. Hartina lamun urang hayang bagja ayo salat heula. Matak di masjid teh kudu budak moran nu adan teh. Ya mah subuh-subuh geus aki-aki geura eta bulan puasa ya Allah. Allahu Akbar. Paur, waos kantun 3. Padahal sahur waktos tabuh 3. Kadang-kadang teh kitu paur cenah waos kantun 3. Aduh. Cing atuh budak ngora mata budak tadi kira-kira uing model kitu tah. Lamun adan subuh di dia model uing kitu yakin dah pasti ngabring ka masjid. Rek naon? Rek nemponu adan. Lain rek salat. Ya Allah. Latih komo ayeuna tanggal genep MTQ tingkat kabupaten di Sinang Barangnya. Ayeuna mah geus hese neangan berwit anu resepkeun kana kori barudak. Leres teh teruskeun ka MUI. Hese Breto mah budak teh latihan di masjid teh kori gitu teh ayeuna alus teh sora teresepkeun budakna kana kori. Aya nu hayangeun kori sorana ka kelas black tiguling. Aduh, aing mentak tadi ketua MUI kori ngaos teh raoseun make ilmu. Nya da ilmu ngaji Quran mah 4. Hiji kori kuro teh kadua murotal katiluna husaini kaopatna seka inget. Hiji kori kuro teh eta teh aya lagamna nagmah disebut teh ayat 7 bayati soba hijaj nahwan ros jihar kasikah tutupi ku bayati. Bayati ge ayat 7 eta teh. Bayati korodukah, bayati koronawa, bayati suri mutawasit jawabul jawab masuri jawabul jawab tamam jeung sajabana kudu nyusuna MTQ mah. Lamun anak-anak 4 lagu, lamun remaja 6 lagu, lamun dewasa 8 lagu kabeh kudu beunang. Mentak tadi mah geuning ketua MUI ngaji teh langsung we kana tarik. Karena nahwan eta teh ngaranna teh bismillah ditarikeun nahwan ngaranna teh da ngaladuit meureun. Karena MTQ mah teu kaci eta teh langsung jali eta teh nya dikurangan nilainya 3 gitu. Ya. Nah eta ngaji Quran teh kaduana murotal mah 3 lagu biasana. Nya kahiji kadua katilu balik deui kahiji kadua katilu kitu murotal ngaranna teh. Katiluna Husaini nu kawas kori tapi lain kori modelna kaset-kaset lain kori Pak eta teh. Husaini ngaranna teh jiga kori tapi lain kori gitu nu kaopatna seka inget teh nya ayeuna sok ngaji Quran lagamna tapi teu make nu tadi teh lagamna lagam sunah ngeunaheun moal teu kudu sesuai lamun ti timur berarti kudu lagam-lagam itu dengewa ngajak ngaji Quran lagam-lagam sunah tabat yada abi lahabi watab nya kitu Quran mah Quran we beda sholawat Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tuh tak eta teh lagamna teh disebut padang pasir sholawat lagamna padang pasir tong dirarobah nya sabab ngeunahna kitu ari budak ayeuna lagamna mah teu dirobah ngan lirikna dirarobah budak ayeuna mah kini naik perosa kacibadak meuli gabah nini diperkosa ngagoak meminta nambah teu cereuh nya
Ya. Terakhir lah simpulkan. Mudah-mudahan ku hadirna urang kana di tempat khusus ka panganten sakali masing jadi tunggul panguban catang pamuntangan bararea amin. Jauh balai para kerizkina amin. Tercapai keluarga anu mawadah sakinah sareng warohmah amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh urang nu darokap kana ieu tempat kabulateran berkahna hiji anu gaduh sametan masing tereh lunas amin. Tak kadenge euy nu tarik berat buah hutang. Nya anu dagang masing berkah tina dagangna amin. Anu usaha masing berkah tina usahana amin. Atau naon rupi anu lakukan kurang masih ngagaduhan nilai ibadah kangge urang sadana amin ya Allah ya robbal alamin. Rupina sakitu sanes kirang hapunten kasuhun apabila ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi lamun ngaji uing kurang panjang sok atuh kemaona. Rupina sakitu khutbah safa da makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka kersana mubalik kersana Kiai Haji anu parantos ngasihan tausiah ka urang sadayana. Pamudah-mudahan anu sakumaha diuruk pituturkeun ka urang sadayana masih ngajantenkeun ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat anu dimuliakeun ku Allah, nincakan acara nomor ka-7 nyaeta doa tutup. Urang sami-sami ngadoa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina